Wilujeng enjing kasadayana patepang deui sareng abdi Ilham Nur Gumilar. Disarengan ku Fadila Siaso Mantri dina ngaduhikeun program Tilu News. Dina tayangan kapayun ieu bakal dibewarakeun warta hanet di Kota Bandung anu kajentenan dina akhir-akhir ieu teh sacara seukeut tur kepercaya. Mangga urang kawitar ku warta kahiji dinten ieu nyaita belasan siswa oge guru di Kota Bandung positif kapapar COVID-19. Hal ieu kapendak saatos Dinas Kesehatan Kota Bandung ngalaksanakeun tes PCR secara acak ka sajumlah sakola anu ngalaksanakeun PTMT. Dina dinten Salasa 18 Oktober ieu tos dilaksanakeun 1.578 urang tes ka warga sakola siswa sareng guru. Dina hasil tes eta teh 348 urang anu paratos kaluar anu positifna 14 urang. Teu disebutkeun sacara rinci jumlah guru oge siswa tina 14 urang anu positif ieu asalna di sakola mana. Mung saurna jumlah ieu teh nyebar di sababaraha sakola. Tes PCR acak ieu teh pikeun netelakeun sajauh mana penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Saurna mah target PCR acak ieu teh baris dilakukeun ka 3 dugi ka 5.000 masyarakat sekolah. Samantawis eta dina dinten Jumat 22 Oktober pamarentah Kota Bandung mutuskeun kanggo ngalirenkeun samantawis pembelajaran tatap muka di sajumlah sakola nyusul ayana kasus enggal COVID-19 di lingkungan sakola ieu. Teras nguping kanu hal ieu teh, kumaha tanggapan siswa we guru anu masih ngalaksanakeun PTMT? Naha aya kakhawatiran ku ayana dilaksanakan tes PCR ieu teh? Kumargi kitu, hayu urang simak wawancara secara langsung di Prea sareng sababaraha siswa oge guru di SMAN Tilu Bandung anu bade dipintonkeun ieu. Mohon dilaksanakan Ilham, dilaporkan langsung ke SMAN 3 Bandung. Ayeuna abdi bade ngawawancara salah sahiji murid sareng guru perkawis puluhan siswa sareng guru anu positif COVID di Bandung. Sareng ayeuna program PCR dadakan di Dinas Kesehatan ka sakola-sakola di Bandung. Pak, hayu orang langsung tanyakeun ka salah seorang murid anu aya di dieu. Namina saha? Tepangkeun nami abdi teh Habibie Muhammad Gifari. Nuhunkeun idin. Abdi bade teu maros perkawis kasus puluhan murid sareng guru anu positif COVID. Sareng ayeuna program PCR anu dadakan di Dinas Kesehatan ka sakola-sakola di Bandung. Salajengna, saumpama aya sakola anu teu ngayakeun PCR, pendapat anjeun kumaha? Mimiti heula kitu nya perkawis puluhan siswa sareng guru anu kata yang COVID-19. Saur abdi mah eta teh pasti teu nerapkeun protokol kesehatan gitu. Pasti PTMT-na asal-asalan gitu. Saketan nyariosna, tengahnya masker, jeung sajabana gitu. Janten virus COVID-na teh nyebar ti jalmi ka jalmi sanes. Saumpamana aya sakola anu teu ngayakeun PCR, pendapat anjeun kumaha? Saur abdi kitu sakola anu teu ngadakeun PCR-nya, da kumaha nya wajar-wajar wae. Sabab PCR teh hijina teh mahal kitu nya. Kecuali aya subsidi ti pamarentah. Gitu. Jadi di sakola ieu teh ku pamarentah sadayana kada PCR eta langkung sane. Nah, tuluy kitu seueur nih anu nyarios, yen dina bulan Desember bakalan aya gelombang COVID anu katilu. Sabab ayeuna PTMT, kumaha ieu pendapat anjeun? Pendapat abdi mah bakal aya gelombang katilu bisa wae kitu nya lamun misalna pas pelaksanaan PTMT ayeuna sadaya siswa sareng guru-guruna teh teu nerapkeun protokol kesehatan. Jadi kan asal-asalan nya teu ngangge masker, teu jaga jarak, sarapetan gitu janten si virusna bisa naik deui gitu. Saur abdi mah kitu. Terus itu kumaha pendapat anjeun supaya kekhawatiran ieu teu ente kejadian? Nya eta tadi anu ku abdi teh seriuskeun kedah nerapkeun protokol kesehatan anu ketat. Sapertos ngangge masker lamun jangan sama 2 lapis gitu nya wasuh panangan sateuacan lebet ka kelas teh teras jaga jarak ti jalmi sareng rerencangan teh lamun misalnya bade ngobrol kitu lacak teuing. Salajengna hayu oge urang ngaroskeun pendapat ka salah seorang guru perkawis ieu persoalan.
nyaeta sareng bapak jadi kusayana. Setelah cenah apunten abdi nganggo waktosna bapak. Nyuhunkeun idin abdi bade tumalus perkawis kasus puluhan murid sareng guru anu positif COVID-19 di Bandung. Sakumaha anu kakuping wirehna khusus puluhan murid sareng guru anu katarajang COVID naha ngajantenkeun aya khawatiran ti bapak perkawis program PTMT ieu. Upami kutingartos di berita perkawis siswa sareng guru anu positif COVID kamari dina pengecekan di dinas kesehatan memang janten mengaruhan karena program PTMT di setiap sekolah. Kemargi syarat kanggo PTMT teh nyaeta siswa sareng guru kedah sehat. Nah, upami ayeuna tinu hasil PTMT misalkeun di sekolah aya nu positif antawisna guru atau napi siswa, ya berarti salami 14 dinten PTMT eta kedah dilirenkeun heula, kedah aya kegiatan isolasi mandiri. Aya oge nya Pak anu seueur anu nyarios dina sasi Desember teh bakalan aya gelombang Covid anu katilu. Nah, kusabab ayana PTMT kumargi seueurna kekhawatiran ieu kumaha pangemut Bapak supados khawatiran anu henteu kajantenan. Kedah diyakinkeun heula memang COVID gelombang katilu teh emang aya kitu can tangkosnya. Dan sagala info atau napi berita perkawis ayana gelombang COVID gelombang katilu teh kedah dipitenan heula sing jentreh. Bilih eta teh janten informasi anu teu can pasti atau napi hoax gitu ya. Nuhun, hatur nuhun Prea tos masihan liputan di lokasi. Ayeuna hayu urang teraskeun ka warta salajengna. Kisah acana, ayo kurang saksikan iklan anu bade dipintonton ieu. Tilu News geura balik. Ngantosan iklannya, waktos ngantosan. Waktosna Garda. Mun ngadangu. Siap-siapnya iklanna tos bade rengse. Tilusnya Garda asikna Hatur nuhun pamirsa, masih keneh ngariung di Tilu News. Sigana tos waktuna tuangnya. Tapi abdi bingung bade tuang naon. Teu kudu lieur kudu bade tuang naon. Terang teh dieu aya kadaharan anu anyar nuju viral di Bandung. Wah, naon eta? Upami tos janten viral, urang kedah nyobian atuhnya. Naon namina? Tenang atuh, mending hayu orang tinggali liputan Kang Rasad di kadaharan viral di Bandung. Hatur nuhun reporter Ilham jeung Fadila di studio. Jadi abdi taya di restoran, hiji restoran naon. Abdi aya di imah, ku sabab aya hujan jeung oge aya Covid. Nah jadi abdi digeus meuli ieu jajanan namina teh pisang molen. Nah pisang molen ieu teh nyaeta jajanan lain jajanan Sunda oge ieu teh jajanan Indonesia nu pikasor pisan. Nah pisang molen ieu teh pisang nu dibalut ku adonan amis kieu siga adonan pastry kieu. Nah namanya pisang molen ku sabab ieu nah bentukna teh siga molen nya. Molen tropiknya. Nah tong loba basa-basi ya orang cobian. Jadi itu rasanya teh amis. Soalnya ya pisangna. Jeung oge ieu adonanna. Adonan di urang teh ketika crunchy gitu. Kalau mau bahasa Inggris nama flaky gitu. Nu rasanya oge amis juga pisangna. Soalnya mau tamisnya matchingnya. Ini enak pisan apalagi lamun abdi yang
kopi juga kieu di hujan no di musim hujan kieu no dingin kieu nah pisannya pemirsa biasa beli di jalan di jajanan naon bab pisan juga nepian murah pisan dan ngeunah pisan jadinya sakitu wae ti abdi baik deui ka reporter Fadila jeung reporter Ilham di studio. Wah, ngeunah pisan kadaharanana. Sigana sore ieu urang kedah tuang di dinya nya. Nya pasti. Gila, status kuliner ieu aya wartos naon dieu di Bandung. Ayeuna aya wartos ngeunaan salah sahiji siswi SMA N3 Bandung anu menang 2 medali perak dina kejuaraan PON Papua 2021. Wah, geuning hebat pisan. Pamirsa, abdi bade nampilkeun informasi ieu satos istirahat komersial. Cicing jeung urang, Tilu News geura balik. Dek, siapnya. Mohon A. Ayah, iya minum aja. Tah ieu mah kelapa anu bisa ngajieun mah seri deui. Roma kelapa, bener nikmatnya. Roma kelapa, celup deui, seri deui. Jamet pintar nginumna tolak angin sido muncul. Hatur nuhun pamirsa, masih kene ngariung di Tilu News. Ayeuna aya wartos ngeunaan salah saurang siswi SMA N3 Bandung anu menang 2 medali perak dina olahraga renang kajuaraan PON Papua 2021. Siswi ieu namina Filomena Balinda Arkananta anu ngawakilan Jawa Barat dina 100 meter renang gaya punggung putri. Anjeunna Junun ngarakam waktos 1 menit 28 detik dina perlombaan ieu. Ngadangun kitu, tangtos urang sadaya reueus pisan ka anjeunna kumargi anjeunna parantos tiasa ngabanggakeun Jawa Barat oge SMA N3 Bandung. Tah sagigereun eta teh tangtu loba nu panasaran kana cerita Filomena waktos ilu biung dina PON Papua 2021. Duki kituna, hayu urang bahas wawancara salajengna ieu ku salah saurang wartawan nyaeta Karis sareng Filomena. Mohon dila sareng Ilham, ayeuna abdi tos sareng Filomena Balinda paraih medali perak kejuaraan PON 2021. Saat acana, sim kuring ngeunalkeun diri nyaeta Karis Revita Kansa izin naroskeun perkawis pengalaman pilo waktos ngiring PON kamari. Sabaraha lilana jeung jumlah latihan dina saminggu pikeun nyiapkeun turnamen PON. Abdi latihan secara rutin 8 sesi pamungkas. Kalawan jumlah latihan kirang langkung 12 kali saminggu. Yaktos salapan dugi 10 kali latihan dicai sarta 2 kali latihan fisik. Kumaha perasaan anjeun tos ngajuaraan PON? Dugi ayeuna abdi teu nginten. Yen abdi tiasa ngahantal prestasi kasebat. Tangtosna abdi rumaos reueus sarta bersyukur ka Tuhan sarta jalmi-jalmi anu ngarojong abdi. Anjeun geus junum sukses kalayan menang medali ngawakilan ngaran Jawa Barat dina turnamen PON. Kalayan prestasi anu sukses geus siap acan anjeun keur ngawakilan Indonesia dina Olimpiade sababaraha tahun kaharep. Abdi ayeuna keur nyiapkeun diri. Abdi kudu siap kanu tujuan abdi salanjutna nyaeta ngiring kajian-kajian internasional sapertos SEA Games, Asian Games sarta Olimpiade. Tah eta wawancara kuring jeung Filomena Balinda mugia ieu tiasa mangpaat kanggo urang sadaya deui ka Ilham sareng Dila disanggar. Wah, hebat pisan nya sobat urang teh. Leres pisan. Mugi-mugi cerita pilot tiasa janten inspirasi kanggo urang sadayana supados tiasa unggul dina widang anu cocok sareng bakat masing-masing. Muhun leres kitu. Pamirsa, informasi ieu teh mungkas rapat urang dina Tilu News ayeuna. Mugi agung sukup lumur jeung barhapuntenna anu ditedak. Bilih aya langkung saur bae carek, oge bilih aya budin anu kajingting. Basa anu kacandak di padesaan. Sakitu anu kaprihatur, abdi Fadila Askia Sumantri. Sareng Ilham Nur Gumilar atas nami saderek sadaya anu pada tugas pamit dipayun. Wilujeng enjing
paturai petepang di dina program Tilu News Salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.